Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam. Kang SU sudah kurang kurang Si bisa. Uje anu kitu teh mah lamun datang si Uje awas ya kerawas ku aing mah. Na teu sieun maneh teh. Aing sakieu gedena kieu. Ampun. Gusti nu agung si Uje bisa salingkuh kitu ti aing. Kurang naon aing teh nya. Duh, Datang si jurik teh. Kos di mana Uje? naon bet nanya kos di mana sagala. Biasa we. Keur dagang peuyeut memang musibah kudu. Musibah naon? Tadi beurang aing teh numpang we bari nanggung. Ari jalan keur leutik teh mudun deui. Da baleueur. Di harapan aing aya aki-aki keur ngungkung leumpang. Aing teh seureuleuh labu tanggungan peuyeut. Kaleo. Jebrol. Babu tongong aki-aki berlembang teh. Lembahe aki-aki tikusruk digebrus kana susukan. Kalau Puas ya eta teh dorakan ti aing tah. Ti pamajikan sia. lah mau puas ya mah. Aing mah puguh bingung mikiran aki-aki. Teu tikusruk uneh. Paduli teuing. Ngas tamarukankeun aing rek sedih. Ngas tamarukankeun aing rek mikiran aki-aki anu digebrus kana susukan. Paduli teuing. Hanya bingung. Atuh kan aki-aki nu tikusruk kesusukan teh abah sia. Naon? Abah? Eta teh bapak aing dalam kurung mitoha deuleu mitoha sia. Beura teu nyawa atuh. Bukan teh lain abah. Ku aing ge dipunten-punten. Kena nyengkir. Meureun jalan kalah ngukang engkang kitu. Kumaha tuh da geus nasib. Nyaho. Teu kunaon si abahna? Henteu ari kuna naon mah ngan kapaehan ngungkul. Tapi dah teu lila. Tadi ge geus urang deui. Sia malin jelema jurik sudarna Uje. Indit sia minta hampura. Geus harita keneh oge. Aing teh acongan minta dihampura. Kalah nonjok dulu. Mun nonjok kumpul da bapak siama urang mari. Yeum tina tanggungan dicocolan. Dialu-alungkeun ka susukan. Dieu. Wah sia eta teh ieu wawales ka jelema nu dorok hati pamajikan. Ti aing sia, ti aing. Har. Ari maneh? Dorakan naon ari aing? Alah, montong pura-pura sia. Hari tadi sia di kota jalan-jalan jeung saha. Naon ieu teh sia mah? Yeur. Yeuh, cek aing ge montong pura-pura. Sia teh jalan-jalan di kota jeung awewe. Awewena teh make baju hejo. Lain. Tuhnya Laon teh. keceplosan sia. Bisa lain mah. Bae ge Udah siapa teh sok tong sok ngadenge-denge omongan batur, fitnah deuleuh, fitnah. Lebih kejam daripada perkebunan teh. Cik jawab sia. Ari ieu potret saha sia ieu? Ari sia uneh, tetep potret dina kotak pos atuh sia mah. Rupa. Montong ngabodor sia ieu potret saha? Saha Uje saha sia? Potret jelema atuh uneh. Aku potret juring. Aing ge nyaho ieu teh potret jelema. Ari nyaho mah. Jelemana sia saha? Ih sia mah. Teu teuing atuh teu nya. Eta menang potretna ieu tina jero tanggungan. Aing manggihan tina tanggungan peuyeum. Saha sia ieu saha? Oh, heueuh uneh inget ayeuna. Yeuh, aing teh keur dagang peuyeum. Ibu-ibu pilihan peuyeum. Dina leungeunna potret. Eun sabat pilihan peuyeum, potret eta murah kana tanggungan. Itu heueuh si ibu-ibu aing mah karupa. Montong ngabohong sia maknya aya nu edek meuli peuyeum bari mamawa potret sagala
Potret saha uje saha sia ieu. Ieu atuh neh aing rek terus terang ayeuna nya ka sia. Aing teh dagang puyeuh sepayung. Kami ka tukang. Aing datang ka Bang Ayut. Cek Bang Ayut, lamun hayang payung. Dina tanggungan puyeuh kudu diteunan potret awewe. Kan aing teh meunang potret awewe. Deun beh ku aing teh dina tanggungan. Lain payu kalah gitu. Ari kitu mah lain potret aing we, simpen tanggungan peuyeum pan aing ge awewe uje awewe. Geus eta ge potret sia ge ku aing diteuneun dina tanggungan. Lain payu kalah kaburuk ka peuyeum ka. Oke. Soakeun le potret sia mah. Apa ya mah? Sia mah kabina-bina teuing uje. Emang aing teh ragi. Ragi urang sia norek buruk ti heula teh. Geuning dilewe lamang tahun-tahun ku aing dikeukepan teu buruk sia. Oh, teu buruk mah keur ngaceng. Tuturkeun tuh ka ditu. Bae aing mah da geus kolot, jaba goreng patut. Itu mah itu mah ngora keneh, jaba geulis. Jika bintang film Widya Ningsih. Tuh, sia teh mah ngaco. Widyawati meureun bintang film mah. Widya Ningsih mah bojona Juragan Sukatma. Aing mah apal pisan Juragan Sukatma teh. Panggihna jeung Widyawati teh keur hajat. Lihanna teh. Tah, kieu carita nama. Harita Juragan Sukatma. Gandeng sia teh jurig. Ari sia ngomong naon los-los nyaritakeun riwayat batur. Aing ge nyaho sia uje sia teh sok masang togel da nya eta meureun nya periugi kanggo bobogohan. Samuti ngacapuk sia masuk ngacapuk. Kumaha wae geus ih. Ngaco. Ada nya sia masuk masang togel. Kiraha emang aing sok meunang togel tara. Yeuh aing ge nyaho uje. Nyaho sia teh sok masang togel kode jeung si entoy itu anu bibirna jeding teh. Udah, sia teh tong gagabah kumaha lamun kadengen ku si eta. Ari sia ngomong naon? Kumaha lamun kadengen ku dulurna si entoy teh. Eta dulurna mah jarang. Aya nu jadi dosen segala teh teh. Lain sia aing ge nyaho adi nama ieu si Warja tukang tahu. Maknya aya dosen ider-ideran kanu sapeda bari mamawa blek tahu. Wah, sudah pada motor. Tuh pasti entu teh sieun aing lamun manehna ngamuk dicakar tah ku aing. Ya sia mah. Ari manehna nahonan ini gagabah bet hayang nyakar tukang tahu juga meong wae. Itu da aing mah ka sia teh. Kaduhung dae ka sia teh. Heuh, sia mah ngacapruk wae ngomong teh ah. Da geuleuh asa katipu boga salaki ka sia. Tipu naon ari aing we ngaco. Rek teu karasanya baya tuh ka abang ngaku-ngaku dokteran geus geuning buktina tukang peuyeum. Ngaku-ngaku wau jeung acil ge mah sagala kana saing diwaukeun ka acil ge mah. Karek nyaho ayeuna mah aing mah nya eta mah si Eman sia tukang meri. Ieu paingan aing teh boga curiga maknya penyanyi sakuna mah teh gondog meri. Pantas meri nog meri. Dan itu ka aing uje tega. Sia mah aing mah nipu sote pedah we atuh basia nipu teh naon sia hari abah? Sakarita abah make ngaku-ngaku rencana Oma Irama make ngaku-ngaku boga orkes segala rupa. Nu puguh mah anjing tukang gula batok. Ngahina sia ka abah ngahina? Lain ngahina da jeung nyana. Ti sia uje abah mah loba baladna tukang gula unggul sia teh sieun kitu dikeroyok ku tukang gula. Udah, jangan mengancam begitu atuh. Ya, dengekeun, tukang peuyeum juga banyak baladnya. Ingat, salah satu kalau sampai tukang peuyeum dan tukang gula batok bersatu, pasukan tukang peuyeum tidak akan tinggal diam. Kalau sampai tukang peuyeum bentrok, itu akan mengakibatkan terjadinya. Gandeng sia jurig ngobrol jeung sia mah pidorokeun hungkul. Aing aneh. Judi togel komo sabal aing mah. Pusing ya tidak siap. Awang suuna sami-sami. Amin mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam esu sudah urang pisan cok.